Pisan sakseni ku sadayana. Keprok itu si ibu, keprok lah sing rame jang. Ramekeun. Nah gitu nya. Sik make sora saeutik keprokna gitu sok. Ya gitu. Nah ari kapiking mana tuh anjeun pekeng, lama pekeng gitu ya. Cik atuh ayeuna mah urang apiasi ku lambai sareng ku keprok. Keprok sakali deui jang. Hot. Anjir keren ah aing mah aing. Go siap jang. Tepak kendang, kasreng, Adin. Ngajak hirup sabageta hirup rukun duduluran leukeun mawa kemajuan ulah rek patonggong pagirang tampiang ulah rek patonggong leuwih hade gotong royong penerima sareng malela di wadahna kana di kiwari mah sahanu bela iwati dari pribadi kana di sareng malela di wadahan kana di kiwari mah kiwari sahanu bela iwati urang pribadi pamandian maripaya nu aya di kota Bandung keadilan nu maradeka ku urang wajib dijung-ajung. Burang raja gunung gede dong kawe gunung galunggung berang pati oleh eliaka Gusti Agung urang-arang nu ngarang-arangan tangkuban parahu nu ngagu ngalakonan perjuangan sing tuhu ulah keganggu gunung haruman geman gunung halimun pun aduh kusu pikir kue timan sumujud kamahagung buat jaya ciparanjang diical ke alun-alun gerak elia ke pangeran bisikan borokku mun urang pinanggih ngeri tong dipake cerik hati urang asing mah agak tumampi eta teh pebandun Gusti satangkal kembang era mawar halado urang sirama boga akal kerih tiang sangkana kenging kapegjan jika racak ninggal batu laun-laun jadi lego urang asing mah tetep bersatu perjuangan ulah kagok lamun keur senang tong heran langka eling ka pangeran teu cara mah meunang musibah
kedah ngajadi pantrangan ulah nyeun ari kawunna margi teu wedi pangeran mun urang pinanggih nyeri tong dipake ceurik ati urang asing mah aga tumampi eta teh pependun Gusti. Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, anak muda. Teu keung aing mah euy paeh oge. Ceuk kolot sanes abi. Hayang panjang umur keneh. Nuhun aduh. Sip bagja gelis kasep ya.